Bismillahirrahmanirrahim. Masih keneh ngalajengkeun daresan kitab Durratun Nasihin, kantun halaman 147, kantun qauluhu qala ba'dul ulama'i. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'dul ulama'i. Qala parantos ngadawuh saha ba'dul ulama'i sapalihna para ulama. Ngadawuh kana lafad innal adzaba 'alar ruhi dunal badani. Innal adzaba saestuna ari siksaan kubur teh 'alar ruhi eta teh kana ruh, dunal badani henteu kana badan. Jadi saur sapalih ulama mah bahwa anu disiksa teh sanes badan tapi roh, sanes awak tapi nyawa nya roh tea. Jadi moal katingali gitu, moal disiksa di jero kubur nepikakeun jasadna hancur, nepikakeun lamun teh mah diduruk jasad jeung kuburanana milu hurung, nepikakeun kuburanana jadi semen taneuh. Sanajan aya nu ngisahkeun jalma disiksa di kubur teh nepikakeun jasadna oge milu pejet, jasadna oge milu hurung. Ngan waqala ba'dun akharu, waqala sareng parantos ngadawuh saha ba'dun sawarehna akharu anu sejen. Ngan saur sapalihna deui mah innahu 'alar ruhi wal badani. Innahu saestuna itu azab teh 'alar ruhi eta netepan kana roh wal badani sareng kana badan. Ila ghairi dzalika nepika lianti itu, mazkur minal aqwali nyatana tina pirang-pirang qaul. Jadi saur sapalih ulama mah di dieu teh dicarioskeun ulama nasaha, ngan kasauran sapalih ulama bahwa anu disiksa teh ruh sanes badan, atuh badana mah salamet tetep utuh. Ngan waqala ba'dun akharu saur sapalihna deui mah innahu 'alar ruhi wal badani, bahwa nu disiksa teh sanes ngan saukur roh termasuk jeung badana oge ngiring disiksa. Titik. Fa in kila maka lamun dibasakeun naon la yajuzu ayu adzabal badanu, lafad la yajuzu ayu adzabal badanu, la yajuzu henteu meunang naon ayu adzaba yen disiksa naon al badanu badan. Li'annahu karna saestuna itu badan teh kholin eta anu kosong anir ruhi tina ruh. Fayam tani'u maka narima kacegah naon adzabuhu nyiksana itu badan. Kumaha lamun teh mah dibasakeun sapertikeun kieu, la yajuzu ayu adzaba al badanu, moal mungkin euy anu disiksa na badan mah. Naon sababna? Li'annahu kholin anir ruhi, sabab ari awak mah geus eueuh rohan. Samang-samang sajalma maot maka roh jeung badan teh papisah, atuh moal mungkin disiksa badan mah. Tah lamun aya jalma anu nyebutkeun kitu, jadi mah bahasana fa in kila. Kumaha tah? Qultu ngucap kami kana lafad innallaha qadirun ala ayyakhluqa fihi naw'a hayatin qadra ma yumkinul alamu wa tana'umu min ghairi i'adatir ruhi ilaihi.
Dijawab cenah qultu ngucap kuring kana lafad innallaha qadirun, innallaha saestuna Gusti Allah mah qadirun eta teh anu kawasa, ala ayakhluqa kana yen ngadamel itu Allah pihi dina itu badan teh nau ahayatin kana sapertikeun warna hirup, ngadamel kana seolah-olah itu naon itu badan teh hirup, qadra mayumkinu dina saukuranana perkara yumkinu anu kongang naon al alamu ngarasakeun nyeri wa tanaumu sareng ngarasa nikmat min ghairi i'adatir ruhi tina salianti ngabalikeunana ruh ilaihi kana itu badan, li alayah taja supaya yen henteu butuh si jalma ila nazin kana nyabut ruh jadi din anu anyar. Kumata lamun dibasakeun kieu piraku ruh jeung jasad disiksa, sedengkeun ari jasad atawa badan nalika dikubur teh kan geus kosong tina roh, roh geus papisah jeung jasad, roh geus papisah jeung badan nalika maot teh. Atuh payam tani adabuhu ceuk tadi teh maka kacegah nyiksana itu badan. Tadi waler ku musannif kumaha waleranana, innallaha qadirun ala ayakhluqa fihi nau'a hayatin qadra ma yumkinul alamu wa tana'umu min ghairi i'adatir ruhi. Yeuh euy kapan innallaha qadirun Allah makawasa ala ayakhluqa fihi nau'a hayatin, Allah kawasa neundeun kahirupan di eta jalma tanpa ngabalikeun ruh anu sakira-kira eta kahirupan teh bisa ngarasakeun kana kanyeri jeung ngarasakeun kana nikmat, bari ruh nama teu dibalikeun. Atuh tinggal balikeun we rohna, Allah ari kawasa mah teu kudu naon nyieun kahirupan anu saeutik. Kapan li alayah taja ila nazin jadidin, eta mah supaya naon, supaya jalma eta teh teu mikabutuh kana dicabut nyawa deui, dicabut nyawa anu anyar. Itu minangka dalil na musannif di dieu nya. Ari keur urang mah ulah teuing diperdebatkeun nu kieu mah nya, eta mah da urusan naon, urusan Allah. Kumaha cara nyiksana Allah, kumaha proses jalma disiksa, nu penting urang mah ngimankeun bahwa siksa kubur, nikmat kubur teh eta teh aya. Titik. Satuluina wa qala ba'dul ulama'i yuj'alur ruhu fi jasadihi. Cekap heula wallahu a'lam bissawab.